Bismillahirrahmanirrahim. Alima annaka la taqbalun nusha. Alima terang Allah. Alima geus terang Allah. Apa terang saang? Alima geus apal Allah. Annaka sanyana anjeun eta la taqbalu teu narima an-nusha kana nasihat al-mujarroda anu abu bukti gitu praktek pada waktu mangka ngarasakeun Allah ngarasakeun mere rasa Allah pada waktu mangkamere rasa Allah ka anjeun min dawaki tina pirang-pirang rasa pahit na eta dunya naon emak min dawaki tina pirang-pirang rasa pahit na perkara mayusahilu perkara anu ngagampangkeun alaika kanjeun naon wujuda firokiha ayana pisahna eta perkara al ilmu nafi wari ilmu nu mangfaat eta ladian basitu anu jembar pisadri anu narima jembar pisadri dina dada naon su'au sinareta ilmu wayan kasih jeung bakal kabuka bihi ku sabab eta ilmu anil qulubi tina hate naon kona tutup hati khairil ilmi ari pangalus-alusna ilmu eta ma ilmu kanat aya naon al khasyatu rasa sieun mahu sartana eta ma masalah ilmu mah sarua ilmu keneh al ilmu ari ilmu in koronat lamun mah ngabarengan kana eta ilmu naon al khasyatu sieun palaka mangka bakal mangfaat keranjeun wa illa lamun teu dibarengan ku sieun pa'alaika mangka madarat ka anjeun alima jauh-jauh hari Allah lebih tahu. Karena naon anak gasanya na anjeun latu kebalu sok cara narima annus hal mujarrada kana perintah wungkul kana larangan wungkul terang ada yang digerawan terang ada yang kumaha di geruan ku adan nyantai bicara nyantai ada tentangnya ya Allah lebih tahu karena karakter seseorang di saat diperintah lempeng di tarik lembang dan selain itu pada waktu mangka merasa Allah itu jalan lanjut min dawaki hati pirang-pirang rasa pahit jadi dia di geran benang mah itu ditawal Allah
Karena yang itu terasa ada. Nah, sebab supaya naon majustahilu supaya permen ngagampang kan alai kasanjeun wujuda pirasiha ayana pisahna urang tina dunia. Hai jelema lamun noyo di jeroan kalau ada nyawa di tawa ya. Sekarang alias kan lupayan. Seseorang di saat dicari kedina ku Allah tetong gadinya nang gadinya untuk Allah lempeng dicari di saat dicari ku Allah urang lempeng kena jadi apa urang itu ku Allah ketemu nang Allah lebih tahu di saat dicari karena segala sesuatu orang teh ngejudana pada wakota lamun mangget dicari ku hukum sebenang kene ke Allah bakal merasa saya terjana membawa si hati merasa pahit nak kesalarangan benar maisha hewe supaya ngajampang kan aja jelma wujud pirasihat tinggal kemana ayo terasa makan eren gitu. Jadi cara penilaian penyakit, cara penilaian musibah ya mak itu anu kena ka diri urang gitu. Di saat orang kena musibah, ieu teh naha ujian, naha teguran, naha siksaan gitu. Ta ieu mah hikmah anu berupa teguran. Di saat dilarang ku Allah masih kena urang melaksanakan. Nah, Allah bakal mere rasa kaeta jalma ku pirang-pirang rasa anu pahit anu bersangkutan jeung eta larangan. Nu maksudna supaya gampang ninggalkeunana, gampang pisahna eta perkara tina eta nanti eta jalma. Teguran saya masalah menyikapi tentang ayana musibah, ayana balahi, ayana penyakit itu. Jadi di saat orang kekenaan musibah kembali Allah bisi aya larangan-larangan Allah anu jadi tuna gitu. Allah bisi aya perintah-perintah Allah anu bisa dilaksanakan. Tinggal kembali ke diri. Ia teh ujian, apakah teguran, apakah siksaan. Menyikapi tentang bukti nabalahi, bukti penyakit, bukti rasa pahit di urang. Nah, segitu ayana beda daya ya. Al-ilmu nanti hari ilmu manfaat waladi hari ilmu manfaat dan basiku anu ngagelarkeun bisa dari dina dada atau suawe sinarna ilmu dina dada ampal wayan kasitu jeung bisa ngabukakeun di kusabab eta ilmu anu manfaat mah anu qalbi tina hate kina tutup lahar teh ilmu manfaat lah terbuka kabeh jeung muarifu modal saeutik oge bakal loba gitu kalau bersama ngadun ilmu anu manfaat teh bersinar menimbulkan cahaya gitu, menimbulkan
lain pinan huru. Jadi hampang ya di bawah nanti. Kabatur sarwa gitu. Ilmu manfaat mah. Ngunah dipandang, ngunah dipandang. Karena kasih yang bakal ngebukakan, begitu sebab ilmu manfaat teh tutup tidak hati. Tomborono hati hilang anu boga ilmu na cacat hati anu lain oleh misalkan jelma bodoh kucing ikut orang karena ngajin berai pengemplong dengan deket orang pengemplong lamun dina masalah sinar, kasinaran, asa nyaman, asa aman, asa ngegebrai. Nah, kamu pribadi, tetap lain, asa bisa ngadeketan orang, karena jadi kasinaran, kamuka, ku ilmu manfaat mah. Jadi lain terurang khairul ilmi teta tentang ilmu manfaat. Khairul ilmi aripan halus-halusna ilmu eta makanat ilmu anu aya al khasyatu naon rasa sieuna ka Allah mahu sartana eta ilmu kilai mah keur menilai batur da kabeh keur nilai pribadi bisa orang boga pengetahuan boga wawasan boga ilmu tah ku ayeuna ilmu anu ku urang dimiliki urang teh timbul rasa sieun ka Allah atawa henteu gitu. Teu bisa dipake nilai ka batur mah itu mun teu sieun ku Allah. Tetakan majelma pinter, tetakan majelma nyaho. Teu bisa. Sabab berasa sieun mah teu bisa ketempo, teu bisa ketempo. Nantina eta sieun bakal nimbulkeun efek na rasa sieun tah anu bisa ditempo teh. Da jelema sieun ku anjing moal bisa ditempo ngan ku sabab sieun jeung anjing ku anjing teh jelema teh papagi anjing lumpat, lompatan bisa katempo. Lain sieuna jadi barometer pangalus-alusna ilmu mah ilmu anu dina hatenan teh aya rasa sieun ku Allah. Rek ilmu naon wae, rek ilmu agama, rek ilmu dunia. Saingan ilmu mah pengetahuan. Hanya sebab naon ilmu ari ilmu in koronathu lamun mah ngabarengan naon al-wasyatu rasa sieun ka Allah palaka bakal manfaat ka anjeun wa illa lamun mah henteu boga rasa sieun ku boga ilmu teh palai ka madarat atuh ka anjeun bogana ilmu teh lain keur amal kening gitu justru bakal tambah cilaka sebenarnya ya in al ilmun nafi walladhi yabsatu fi sadri khairun ilmi makanat lebihkeun kana ilmu in qaranat sabahasan ilmu anu teu dibarengan ku rasa sieun
eta bakal ngamadaratkeun ka anjeun. Lamun ilmu dibarengan ku rasa sieun ka Allah malaka bakal mangmaatan. Jadi fungsi Allah memberikan pengetahuan ke seseorang terus diselamatkan pemisi. Allah mereduksi ke seseorang atau Allah tidak diselamatkan pemisi. Itu jadi jaminan. Dunia itu bisa jadi jaminan dunia selamat, ilmu itu bisa jadi jaminan keselamatan. Bisa jadi itu jelma itu kalau difilterkeun, itu kalau teh diberi nyaho, tapi di akhirat erek dibebaskeun karena jurang neraka. Bisa terjadi. Bisa jadi kalau itu di alam dunia itu dibebaskeun, di akhirat terus dibebaskeun ka jurang neraka, bisa jadi. Dan nyalametkeun mah lain ilmu, anu nyalametkeun mah lain dunia. Naon atuh lamun ilmu tah rasa sieun kalau rasa sieun ka Allah. Mamalkeunana mangamanfaatkeunana ka eta nu nyalametkeun. Dunia sarua. Dibere dunia timbul rasa sieun ku Allah. Mamalkeunana kana eta dunia nyalametkeun aya teu dipake mah. Sebab orang berilmu bisa asup neraka ku ilmu. Nah, orang berilmu bisa asup surga ku ilmu. Nah, tergantung syukur jeung teu syukurna. Ilmu beunghar bisa asup neraka ku hartana, bisa asup surga ku hartana. Tergantung syukur jeung teu syukur. Dapat cerita tentang ilmu anu dimiliki ku urang.